Sinungal hiji-hijina udah 2 tahun diengklek berak jeung penting kumaha api pangniupkeun ieu lilin silokana sabada ijab jeung qabul diucapkeun ku api maka lepas hak tanggung jawab api ka anjeun mangapti. Anjeunna nu salami ieu pernah ingin isuk datang peuting rela ninggalkeun keluargana pikeun naon geulis pikeun hayang ngajantenkeun harta derajat keluarga anu aya dina panghormatan diri. Anjeunna ayeuna hiji-hijina itu Masya Allah luar biasa neng lalaki dalanang jaga tanda citresna urang satu acannya kanu sejen nyaah ka bapak bagai baik kapanasan baik kahujanan baik katirisan besar dengan baik insya Allah kepribadian yang baik insya Allah menjadi orang yang baik ke depannya juga. Buat selama ini baik-baik aja sama Mas sama Api, hidupnya juga mantap dan tolong sayangi Lutfi juga kayak satu tetes air mata yang dikeluarkan oleh mama hari ini akan menjadi doa yang mustajab untuk mengiringi langkah adinda yang bisa menjadikan teteh putri bisa menyandang predikat yang sangat luar biasa. Tapi syariatnya inilah laki-laki hebat ya. Api selama 28 tahun ya menafkahi aku. Sekarang nanti akan ada yang menafkahi aku juga insya Allah. Buat minta maaf kalau selama ini banyak salah. Minta maaf kalau selama ini banyak mulutnya. Padahal Api sama Mami juga pertama kalinya jadi orang tua segimana aku pertama kalinya jadi anak. Makasih semua doanya. Ini mah di mana-mana jalmi anu katempuhan salamina sajaga grup nenek anakku sok gasuhunkeun doa restuna. Satrasna saya beri nakir nenek dua anak maka nenek balik dia ayo maka balik dia bahwa hamba Allah ini adalah manusia syabikah sama yang sayangnya cintanya seperti mama kita nanti ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik unsur laksanakeun acara ti awit dugi kalakasan pirizkilah anu kali utami oge doa anu kali utami kang teteh putri barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair walhamdulillahirabbil alamin bil barakah umul Quran al-Fatihah. Dina danget kiwari kalian disakseni ku kadang wargi oge ku Allah subhanahu wa ta'ala. Abdi ngestu tina lembutan abdi neda jem ini sahabat kami simak ini lagi memberikan instruksi kepada calon pengantin yang sahabat Pak Sarang Ras pengantin adat sudah di
salesna dina pernikahan teh sakumaha keterangan dina kitab I'anatul Thalibin ayat 3 hikmah dina pernikahan teh ayat 3 hiji lihib bin nasli pikeun ngajaga keturunan rek kumaha turunan soleh lamun jalan boga turunan istilah nama henteu jalan anu sah menurut aturan hukum agama pan ari anu soleh teh tadi oge al-qaim fi hukukillah wa hukuki ibadi nyaeta jalan anu biasa ngalaksanakeun sae hubungan jeung Allah Subhanahu wa taala oge sae hubungan jeung kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala ya anak teh jalan anu soleh hiji pikeun ngajaga keturunan kan urang teh hoyong ngagaduhan Rabbi habli minasolihin Rabbi habli hikmah wa alhiqni bis-sholihin Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samiul du'a kan eta teh hoyong ngagaduhan eta bulan kali anu soleh maka hayang ngikuti anu soleh teh nyaeta teu aya sanes kedah melalui perjalanan anu sah nyaeta akan Teteh sekarang tinggal duduk di tengah-tengah antara mama dan Pak. jangan dulu. Jangan dulu. Belum. Ada di sana di kursi. Jika anak teteh mah orang mah sedihan ya, kayak gara nangis gara. Tapi sing kuatnya Ditotol ya Neng, ditotol ya, jangan diusap. Ditotol. Ditotol aja. Baru aja juga mengucapkan itu kan Setelah ke kedua orang tua nanti juga tadi ada salim juga, ada sungkem juga ke nenek. Ada dua neneknya masih ada. Biar nanti biar Aki yang akan jemput nenek ke atas. Sekarang boleh di tengah-tengah antara papi dan mama aja. Ihram, arisan dulu ihram mah dah halal dan suami istrinya, suami istri nah, udah ingin dah ikhlas minta pasangan dan memang imam itu hasil istiqro, hasil penelitian kesembarangan Iya, mohon. SMR 57 di Kurasi Wedding Organizer diserangan oleh Band Kubela Professional Make Up oke declare foto bumi untuk mohon. Jantan nembe terada kasiangan abis itu Sukabumi teh tabu 2. Abis mohon sulingnya sampai di Sukabumi. Sami. Oh Sumedang. Oh di Sumedang. Kalau kali kacaki dia sih kali. Security Pagaden. Kalau resan dia teh grup teh tara lebih. Mohon Kelihatan dikit senyum. Tapi tadi abis teh uwi angkata tabu 2 subuh. Tabu 2 subuh, alhamdulillah. Lumawi nemeter ada ka Yukumet, alhamdulillah. Mangkat kami dan sakadapan di acara jadi awitan, kamu ngalarung, kamu undang acara nyata ngebakan, tenepi siraman, teteh pun. nengok sini. Nengok sini lagi. Tadi kio abi mah, bagja. Masih abi mah tadi kio. Jantungnya. Sekali lagi. 1, 2, 3 nengok sini. Nengok sini lagi. Kelihatan gigi. Kita tahan lagi. Masih tahan Mama. Pengen nengok ke bawah dulu aja. Ke bawah aja. Lurus Pak, mukanya. 1, 2, 3 yuk nengok ke sini, senyum. Pengen sekali lagi. 1, 2, 3 yuk nengok.
SMR 57 dekorasi wedding organizer disarangan ku Bella Professional Makeup, oke disarangan ku Berkah 2 Putra Channel, disarangan oleh Pangdan Kutip dari Media Shooting, oke di keluarga besar SMR 57 Audio Sound System sejak ngadahuk ngadem ngagelar karena lumangsungna mandu acara prosesi gelaran acara ngebahkan atanapi siraman. Namun satu acara hapunten mama semangga urang samikeun heula paham, urang samikeun heula emutan, urang samikeun heula pangemut anu kalintang utami. Rehing mangga teruskeun ka kersana Pak Ustad. Rehing prosesi gelaran upacara adat ngebahkan atanapi siraman henteu ngajantenkeun wajibnya mah. Bahkan teu sunat-sunat aja. Henteu ngajantenkeun wajib bahkan teu sunat-sunat aja. Namun aya namun mah upami teh mah dipilari tina payus, dipilari tina pantes, bahkan upami teh mah ditinggal tina hakul wati seorang murang kali bakal janten payus, bakal janten pantes, beh dituna bakal mungkin tiasa janten wajib. Ngalangkungan prosesi adat budaya ngebahkan atanapi siraman aya hiji murang kali anu sejak jengkar ngalarung ngarambah sagara kahuripan rumah tanggi mantena sejak milarikeun heula takdim, sejak milarikeun heula taklim, sejak milarikeun heula naon rupi hal panghormatan salangkungna upami aya mantena hoyong milarikeun heula nyuhunkeun sihapunten, nyuhunkeun doa kalih restu ka ibu ingkang ramana, hoyong dibersihan tina hilap sa upamina teh mah aya sareng dosa perdosaanana. Ngalangkungan prosesi adat budaya ngebahkan atanapi siraman. Dina 5 prosesi adat budaya ngebahkan atanapi siraman aya 3 prosesi anu janten kautamian kanggo anak atanapi kanggo murang kali. Kahiji ieu teteh emput bade nyuhunkeun heula sihapunten ka ibu ramana, ka wargi-wargina, ka mamah-mamah. Salangkungna nyuhunkeun heula doa kalih restu ti keluargina. Sateacan anjeunna ngalarung ngarambah sagara kahuripan rumah tanggi, anjeunna hoyong dibersihan heula tina hilap sareng dosana. Insyaallah ieu murang kali bade milarikeun takdim ka ibu ramana. Insyaallah bersih tina hilap sareng dosana. 2 anu janten kautamian dina talari paranti adat budaya ieu murang kali bade diibahkan. Syariatna diibahkan ku cai, hakikatna diibahkan ku doa. Insyaallah ieu murang kali bakal bersih tina jasadiahna. Anu katilu janten kautamianana aya prosesi nyaeta jamasan atanapi ngaabdasan. Insyaallah ramakna teteh emput bade ngaabdasan teteh emput ngalangkungan prosesi wudhu atanapi ngahilangkeun hadas. Insyaallah ieu murang kali bakal bersih tina hadasna. 3 kautamian bersih tina hilap sareng dosa, bersih tina hadas dirina, oge bersih panginten tina hadas wuduna. Insyaallah ieu murang kali sejak jengkar ngalarung ngarambah sagara kahuripan rumah tanggi bakal hampang ngalarungna, bakal hampang ngarambah sagara kahuripan rumah tanggina. Lir diibaratkeun makna sareng silokana murang kali sapertos hunemek lungsur tina rahim ibuna. Bahkan mungkin aya prosesi sapertos gunting rambut eta panginten silokana sapertos murang kali anu neme 7 dinten lahir tina rahim ka alam duniana. Bahkan eta janten siloka kautamian ieu murang kali saja jembar ngalarung ngarambah sagara kahuripan rumah tanggi. Mung panginten eta mah hanya adat talari paranti atanapi adat istiadat. Naon cenah atuh anu utamina? Anu utamina mah ieu. Insyaallah bakal dipayunkeun diutamikeun ti awit tahallul tawasul aosan tahlil tahmid oge aosan Al-Qur'anul Karim anu sejak dibubuh dipandu ku kersana guru urang sadayana disarangan ku mamah-mamah sadayana eta anu utamina mah. Mama Saibul Hajat, Bapak Saibul Hajat, sanes kanten ti jalmi anu masih kene araraya, ti jalmi anu syabik terus sabiko, mantena sejak ngiring ngucurkeun sejak nyuhunkeun doa.
tinu ayah tinu teu araraya bahkan ti para karuhut-karuhuna ti awitan panginten tahalul tawasul anjeunna sejak ngiring mujurkeun nedak nyuhunkeun dilancarkeun sakumaha naon hal pamaksadan karena mantena lillah karena Allah hoyong syukur bin nikmah karena Allah eta anu utamina nyaeta kautamian tina pangaosan ti awit tahalul tawasul tahlil tahmid oge aosan ason Al-Qur'anul Karim ku kituna simkuring widi anu kali utami sejak anu bikin jejak Allah hasana jaza sambung lisan atas nami keluarga besar Saiful Hajat sejak gelar karena lumangsung gelaran talari paranti adat budaya namun insya Allah sacacat ngagelar karena lumangsungna adat istiadat ngebakan atau nabi siraman biasa oge disebat jamasan insya Allah sejak utamikeun anu kautamian nyaeta tahalul tawasul oge aosan asal Al-Qur'anul Karim anu insya Allah sejak diwuwuh dipandu langsung ke kersana guru urang sadayana sadacan ngalarung kana undak acara simkuring neda widi sumangga urang rojak ke Allah urang sami-sami munajat ka Gusti ngalangkungan maoskeun suratul Fatihah sasarangan kalian mudah-mudahan ieu acara ti awit dugi kalekasan aya dina kalancaran teu aya halangan harungan ila hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah fil barakah ummul Quran al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu Ibu Singguri salakumna oge tentang kesana Saiful Hajat sumangga urang ngalarung kana undang acara anu utami eta teh abdi tahallul tawasul oge aosan Al-Qur'anul Karim anu matna sekaligus oge paten aya mau'idah hasanah atau nabi nasihat pernikahan ti kasana guru urang sadayana insyaallah sajadi padu langsung ku kersana ahina billah sayyidina al-mukarram al-ustaz Sarif tugituna waktu sinareng kahormatan disangakeun ka mantena ahina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih al-ma'budi bi qudratih al-muta ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil ajijil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaitan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni al hadis kau kama qol wa qala aidan man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatallah al hadis kau kama qol. Bapak-bapak, ibu-ibu anu kupribados dipihormat, insyaallah ku Allah dimuliakeun saparantosna pribados manjatkeun puji sinareng syukur kadat ilahi rabbi teu hilap salawat sinareng salam mugia salamina dilimpah curahkeun kanu janten panutan urang sadayana yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap kepala kulawargina, kafara sahabatna, kafara tabi'ina mencakup kasadaya umatna. Mudah-mudahan urang sadana kelebet umat mantena anu selalu setiatat ukti sunah-sunahna sehingga jaga diomal kiamah king sapati mantena amin ya rabbal alamin. Taklim anu ku pribados tipi hormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutami calon pengantin istri neng adinda Ariska atau napi Lianda Ariska putri nak Bapak Nandangkus Endang sareng Ibu Yulianti anu ku pribados tipi hormat hidup insyaallah mungkin tinggal sababara dinten deuna da teu acan naik ka akad nama insyaallah bade dilaksanakeun akad pernikahan nama nyaeta dina dinten Ahad ya. Hidup sakali deui bakal ngambah rumah tanggi anu mana insyaallah
bapak bu kanggo seorang istrinya, kanggo seorang istri asal yakin anjeunana taat ka Allah Subhanahu wa taala, taat kanu janten carogena, taat kanu janten ibu ramana, asal yakin anu janten ibu ramana atanapi anu janten carogena, teu miwarang kana jalan anu salah, teu miwarang kana jalan anu teu leres, yakin pikeun eta istri punya jaminan ti Allah Subhanahu wa taala. Rapina aya ridho tinu janten carogena, maka pikeun eta istri ngagaduhan jaminan ti Allah Subhanahu wa taala. Saur Allah Subhanahu wa taala, saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manaskeun ku Allah Subhanahu wa taala, dimi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kangjeng Rasul tanya kejadian tapi di tapakuran leres we, tapi hikmah bu segala rupiganya, bahkan ayah hikmah nak memang ti Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak anu kupibados tipi hormat insyaallah ku Allah dimuliakeun. Naon bu oge nya saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tenang ngadaukeun sing saha jalmi anu mana eta jalmi teh dipaparinan 5 perkara, maka pikeun eta jalmi dicawiskeun ku Allah Subhanahu wa taala 5 perkara anu sanesna. Anu nomor kahiji, di mana-mana jalmi kersa bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala, maka pikeun eta jalmi punya jaminan nikmatna bakal ditambah ku Allah Subhanahu wa taala. Memang sesuai sareng firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nya demi lamun syukuran aranjeun kabeh kana nikmat anu geus dipaparinkeun ku kami, niscaya kami bakal nambah kana eta nikmat. Tetapi lamun aranjeun kabeh kupur kana nikmat ti kami, maka tunggu adab kami anu kacida beratna, anu kacida nganyerikeunana, anu kacida pedihna cenanya. Doana bakal diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Memang eta oge aya jaminan ti Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Pek aranjeun kabeh kudu ngadoa ka kami, niscaya kami bakal ngaijabah kana doa aranjeun kabeh cenah. Tapi doangan ari urang mah nya ijabah teh sok kumaha kahoyong urang, padahal Allah mah ngaijabah teh sesuai anu istilah nama makna anu langkung maslahat mung kanggo eta jalmi anu ngadoa saur namanya. Ya anana mah ngan ari urang mah mun hayang duit hayang langsung dibere duit kitu istilah namanya. Urang mah kan kitu nya. Padahal belum tentu eta duit teh matak maslahat. Ya, kan seueur geuningannya. Ya anana contoh, ya anana teu kedah di ieu loba duit mah tapi geuning asup penjara kan ya. Ya, tak berarti kan teu maslahat. Wa amila amalan sholihan summah tada. Ya. Allah saur Allah Subhanahu wa taala, ini sesungguhnya kami, ini sayaktosna kami lagofarun, dat anu seueur ngahampurana liman taba kajalmi anu bertobat cenah. Ti sagedengeun bertobat teh kedah disarengan wa amana, kedah disarengan ku kaimanan. Mengikuti naon Al-Qur'an sareng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tina sapalihna deui kanggo urang NU mah urang ieu mah ngikuti istilah nama kaul ulama sareng ijma jeung qiyas cenanya ieu anana teh. Anu nomor kaopatna sing saha jalmi anu eta jalmi kerasa taubat, maka taubatna bakal diterima ku Allah Subhanahu. Lianda anu calon pengantin baru mangintenya eta etang-etang saur pariposta memekelan kayana dabu memangnya saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana-mana neng lianda saur paripaus saur keterangan di mana-mana hiji istri dan memangnya aya engke oge istilah nama anu teu dipikahoyong ku urang teu sesuai sareng anu dicita-citakeun ku urang, teras urang tiasa sobar na mayunan kana eta cobian atadapi kana eta anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala melalui caroge urang
maka saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pikeun eta jalmi bakal dipaparinkeun, pikeun eta istri bakal dipaparinkeun pahala sapertos pahalana Siti Maryam Atanab radhiyallahu anha oge pahalana Siti Asiyah istrina Fir'aun cenanya. Pikeun istri anu mana eta istri teh tiasa mayunan atanapi tiasa ngahadapi carogena da bilihnya. Ada mudah-mudahan we ari harapan mah memangnya istilahna mah teu aya iaan, tapi da sok kadang-kadang aya tah ketika aya ianana saur pariposa mah dihadapi dengan penuh kesabaran, maka pikeun eta istri bakal dipaparinan pahala sapertos pahalana Siti Maryam, sapertos pahalana Siti Asiyah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu Allah wa ta'ala oge sareng ibu Lia oge amaran tenah hoyong ngadoakeun kanu janten sepuh-sepuhna anu parantos ngarantunkeun mugia sadayana aya dina rahmat ridho oge magfirah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mangga urang sami-sami ngaleskeun mana urang sadana kangge ngos istighfar sahadat sareng sholawat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin nabil summa ila arwah jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalina wal malaikatil muqarrabina wal asadatina khulafa'ir rasyidina sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati rasulillahi azmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta arwah jami'il auliya khususan al-qutub rabbani Sayyidina Syabdul Qadir Jailani fil Baghdadi radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa jaddina wa jaddatina wa masyayina wa masyayina wa nakhususan ila ruhi almarhum Bapak Nur Rahim bin Bapak Nur Jaya wa ila rususan almarhum Bapak Edi Supardi bin Adam wa ila rususan almarhumah Ibu wa ila rususan almarhum bin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma aktubhum indaka fil muhsinin waj'al kitabahum fi illiyin wa hluf akibahum fil akhirin. Allahumma la tukhrimna ajrahum wa la tuftina ba'dahum waghfir lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lianda Ariska Putri binti Bapak Nandang Kusenda. Walutfi Hardika Gunawan bin Bapak Iwan Gunawan. Kama allafta baina Adam wa Hawa
wa kama allafta baina Ibrahim wa kama allafta baina Yusuf wa kama allafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa kama allafta baina Ali wa Fatimah al-Jahra barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah rahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ma bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Mangga ibu-ibu buka surat Ar-Rahman. Tatagaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wad'aha lil anam fiha faqihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbudul asfi war rayhan fabi ayyi barjahul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya ma'syaral jinni wal insi in istata'dihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fayawma idzin la yus'alu an dambihi insun wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunnal yaqutu wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsani illal ihsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurun maksuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lam yatmithunna insun qablahum wala jan
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك عن كل الصحابة رسول الله أجمعين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وسنا طويلا وجسادا صحيحا وزوجة صالحة وزوجة صالحة وزوجة صالحة وزوجا صالحا وزوجا صالحا وزوجا صالحا وولدا صالحا وولدا صالحا وولدا صالحا بالخير مستقلا وعن الشر بعيدا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا التي فيها مآسنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل المواسياتك وارزقنا برهم في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضر إنك على كل شيء قدير اللهم ألف بينهما ليملأ رزق putri Lutfi Handika Gunawan kama allafta baina Adam wa Hawa wa kama allafta baina Ibrahim wa kama allafta baina Yusuf wa kama allafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kama allafta baina Ali wa Fatimah Zahra barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum barakallahu laka wa baraka Rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya anji jago pada ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu sadayana terutami neng lianda anu bade ngalaksanakeun akad pertikahan anu atanapi anu bade ditikahkeun ku janten ramana ku Bapak Nandang
baca doa tasyakur parantos rengse. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngajabah doa orang sadayana. Oge mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngalimpahkeun pahala barokah khususna kangge calon mempelai, umumna kangge urang sadayana. Bapak-bapak, ibu-ibu anu leresna wungkul pitulung Allah Subhanahu wa taala, anu lepatna wungkul tina kagapan lan kabodan pibados. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaiza kakasana ainabillah guru urang sadayana nu dipihormat al Ustaz Syarif anu alhamdulillah perantos utamikeun utamina pangen kana kautamian nyaeta ti awit tahalul tawasul tahlil tahmid sekaligus oge panginten aya nasihat pernikahan tetapi mauidul hasanah kanggo teteh putri alamapi kanggo urang sadayana. Alhamdulillah wa syukurillah. Kanggo salajengna panginten aya simbolis penyerahan air doa pangersa pun guru punten kanggo panginten alhamdulillah wa syukurillah. Iya, cekap. Alhamdulillah, maka hatur nuhun Bapak. Panginten mohon maaf. Nah, ini sahabat ya, suasana acara siramannya. Detik-detik dimulai sahabat ya. Iya, kata untuk berjabadikan heula oge panginten insyaallah kanggo ngagelarkeun lumangsungna prosesi acara ngepakan natandaki siraman mamah-mamah panginten sumangga. Suasana aisan Bapak masuk di luhur, mohon di luhur di payung, mohon mamah bios dihanap di pangker. Kesawusnya mohon formasi lama, mohon formasi lama mama-mama di pangker tetapi dihanap. Bapak formasi anu ngantos lami sami di luhur tetapi dihanap. Mangga teteh mohon teteh emput boleh melihatnya ke depan anakku. Mohon nah mangga enak masuk. Mohon punten mama. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Iti wancinu mustarini kang mangsanu utama malati ligarna ati campaka mangkak dina dada. Kembang tanjung nugu mulung ngalangsek pananya hati ayeuna nya mangsana. Gelis anaking jimat awaking sinungal. Mama oge bapa sumangga. Sakedapan urang raoskeun heula, sakedapan urang syukur heula ka Allah. Kadang-kadang aya hiji nikmat Pak anu kadang-kadang sok katotolerkeun ku urang. Nikmat narik napas urang anu memang eta nikmat anu aya dina diri urang sadaya. Mangga tarik napas sing jero Pak kaluarkeun ku alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Geus anaking jimat awaking pangnyepengeun pundak Bapak sok neng. Raoskeun ku hideuk ieu pundak bismillahan ku hideuk sok raoskeun. Ieu pundak jalmi lalanang jagat hiji imam dina kulawarga anu salami ieu ngaping, ngajaring, ngajaga, ngariksa kumaha rupa-rupa kanyaah jeung kadede. Anjeunna nu salami ieu pernah init isuk datang peuting. Rela ninggalkeun keluargana pikeun naon geus? Pikeun hayang ngajantenkeun harta darajat keluarga anu aya dina panghormatan diri. Anjeunna seorang lalaki imam anu seperti lilin bageur nyaangan keluargana, ajuk dina dirina, nyaangan keur dirina, nyaangan kahormatan keluargana. Diabitan ku Ayun Aming, raoskeun ku hideuk bageur mah. Ieu Ayun Aming, Ayun. Sahabat ya, suasana
Mama si payun. Ada gelang. Barangkali hiji-hijina Masya Allah luar biasa Neng lalaki lalanang jaga tanda citresna urang satu acannya kanu sejen ka bapak baga dia seorang lelaki imam dina kulawar baik kapanasan baik kahujanan baik katirisan bahkan anjeunna pernah rela init isuk datang putih rela ninggalkeun hidup jeung istrina pikeun naon bageun pikeun milarian napakah anu halal thayyibah hayang ngangkat harkat derajat keluarga hidup diapit dijaring dijaga diniksa rumah berupa-rupa kanya sareng kadeudeung pi ditendingon api bari ngalaksanakeun tugas ku api pangniupkeun ieu lilin silokana sabada ijab jeung qabul diucapkeun ku api maka lepas hak tanggung jawab api ka anjeunna mangapti alhamdulillahirabbil alamin mangga tangga brugeun heula putri mangga sopan bade nyarios naon ka empul masya Allah luar biasa salajengna tetempel balen serong ke sinungal hiji-hijina udah 2 tahun diengklek berang jeung peuting ku mama 2 tahun dijaga diriksa berang jeung peuting ku mama bahkan nalika ieu budak teu kirang sehat jeung teu damang mama anu teu tiasa kulep bahkan sombongna seorang indung nalika murang kali teu damang ya Allah ya Rabbana upami tiasa geringna ieu budak gentoskeun kade mama tos ikhlas ngalupaskeun ieu si Neng mama tos ridho lillahi ta'ala ngalantungan bismillah mah ikhlaskeun diri mama karena teteh putri dina dinten Minggon dikenakeun ku takdirna tepung jeung jodona ti Allah lepaskeun ku mama ieu Aisyah nandeskeun silokana lepas hak tanggung jawab mama tapi moal lepas ka nyawa mama kasih bunga mama bismillahirrahmanirrahim selanjutnya anakku mama boleh dipersilahkan duduk boleh didudukan sama selanjutnya Adinda boleh menghadap maminya silakan di bawah anakku silakan ambil tangan mama lihat dulu wajahnya silakan ya. Neng gelis anakku tatap wajah mama dengan rasa cinta rasa bangga bahwa inilah orang yang pernah mengandung ananda selama 9 bulan 10 hari iya mama gelis anu pernah kageulehan ku hidup anu pernah kakeumehan ku hidup batur salakuna hidup diaping dijaring dina aisan mama hidup pernah digegendong dina rahim mama anakku sabulan ngaherang 2 bulan lumenggang 3 bulan kumulung 4 bulan mah merupak ininya lungsurna ruh ti Allah ka hidup anaki 5 bulan usik 6 bulan mali 7 bulan kolot 8 bulan ngorak 8 bulan hidup brol ke alam dunia dina dinten Minggon kaping 7 Juni 88 raoskeun sok panangan anak bageun dina dinten Minggon waktu harita mamah pernah ngajerit ke Allah gelis nyeri nutu aya papadana panas nutu aya hinggana didinya hidup dilahirkan tina rahim mama hidup dilungsurkeun tina rahim mama disarengan getih lalamaran disarengan urat saraf anu pararegat tina diri mama kesang nutu puguh
bahkan nyeri betaya hingga nak mager. Bahkan ada tingkat sombongnya seorang mamah waktu itu. Cuma wa terhadap Allah anakku. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, langsung langsarkan lahiran murah kali abdi, sanajan nyawa diputus tina raga abdi lillah karena Allah. Hebatnya seorang mamah gelis, nyawa digadekeun ke Allah, pikeun ngalungsukeun seorang janin, istri anu gelis, murang kali anu hayang salehah bageun. Untuk itu sekarang gelis boleh tatap wajah mama, lihat dirinya selama ananda 20 tahun diaping, dijaring, dijaga, diriksa berang jeung peuting ku mama. Bahkan segala bentuk apapun kemauan ananda selalu dipatoni ku mama gelis. Barangkali ada ucapan, perilaku, bahkan omongan kita yang mungkin pernah menyayat hati seorang mama anakku, boleh ananda sampaikan dan minta doa serta restunya terhadap seorang diri mama anakku. Silakan. Kamu aja boleh teteh ngomong, silakan. Wah. Kalau selama ini banyak salah, mama walaupun galak baik, walaupun dulu sering ditinggal kerja, tapi sekarang bisa sering sama-sama. Cuma mau bilang mama, besar dengan baik, insya Allah kepribadiannya baik, insya Allah menjadi orang yang baik ke depannya juga. Empat selama ini baik-baik aja sama mama sama api, hidupnya juga bahagia, tercukupi segalanya, bahkan bisa sampai lulus S3 juga. Dan tolong sayangi Lutfi juga, kayak doain terus jalan apapun yang Emput pilih, dan tetap percaya sama Emput kalau mama sama Abi selalu ada di doa Emput setiap harinya. Emput izin nikah, doakan selalu, dan mama juga sama Abi sehat-sehat walaupun tinggal dia berdua ya. Mama gak pernah bilang ya Emput ya, tapi Emput selalu sayang mama. Sehat terus, bahagia terus, dan jangan ragu buat minta tolong kalau ada apa-apa ya. Anakku, boleh rengkuh di bawah pangkuan dulu anakku. Silakan. Teteh boleh rengkuh di pangkuan dulu, boleh di pangkuan mama, silakan. Seperti doa mustajab, seperti doanya para anbiya. Ananda mau mendoakan mama, Ananda mau mendapatkan surganya Allah dengan ridho Allah dan juga ridho Allah, ridho walidain. Mangga Ananda boleh mencuci kaki seorang mama anakku. Ambil handuknya, alasnya. Seperti ini aja, biar di kita gini aja. Nah, gitu. Angkat. Di depan. Alasnya, Dua-duanya diangkat anakku.
pijitin kaki mama. Sudah lama dengan kesibukan kita kadang-kadang udah lama pijitin kaki mama. Sekarang boleh pijitin dulu. Pijitin kaki mama dulu anakku. Sekarang pejamkan mata dan buka mata hatimu anakku. Kaki ini yang pernah meregang kesakitan waktu melahirkan Adinda. Kaki ini pula yang pernah mengucurkan darah dengan urat saraf yang terputus bukan satu bahkan ratusan. Dan kaki ini juga anakku yang akan membuka pintu surganya Allah. Dan kaki ini juga yang akan membuka pintu kebahagiaan dari ridallah ridal fi walidain wa sutul fidil walidain. Bahkan inilah kaki yang akan membuka surganya Allah dengan kucuran doa al jannatu tahta aqdamil ummah. Silakan Anda boleh. Menjaga nama baik, kehormatan, serta derajatnya seorang bunda. Selanjutnya, Ananda mau mendapatkan surganya Allah, turunkan kaki mama. Ananda boleh mundur, boleh turunkan. Dan sekarang Adinda boleh bersujud di kaki seorang mama. Silakan anakku. Ma, cepengan sok ma. Silakan ma. Pundak nak ma. Silakan mama. Pegang pundak. Sok ma, kucurkan doa mama anu mustajab ma. Teteh Putri belum bisa mengembalikan air susu mama. Teteh Putri belum bisa mengganti darah dan urat saraf yang mungkin terputus dari mama waktu melahirkan Teteh Putri. Tapi teteh, silakan. Satu tetes air mata yang dikeluarkan oleh mama hari ini akan menjadi doa yang mustajab untuk mengiringi langkah Adinda dalam bahtera rumah tangga anakku. Silakan masukkan ke wajah Teteh Putri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Teteh Putri boleh pindah ke yang bisa menjadikan Teteh Putri bisa menyandang predikat yang sangat luar biasa. Tapi syariatnya inilah laki-laki hebat yang sampai dengan hari ini tidak akan pernah dan bahkan mungkin nggak pernah memperlihatkan keringat lelahnya untuk putrinya. Beliau rela berangkat pagi, beliau ikhlas meninggalkan istri dan putri tercintanya. Untuk apa anakku? Untuk mencari nafkah yang halal thayyibah menurut Allah, untuk bisa mengangkat derajat keluarganya. Iya papi rela kahujanan, kapanasan, init isuk berang penting katirisan anakku. Bahkan sampai dengan hari ini pun anak-anak boleh tanya hatimu, apakah pernah papi mengeluh untuk mencari nafkah? Tidak akan pernah ada anakku. Tidak akan pernah ada seorang kesatria dalam keluarga memperlihatkan keringat lelah untuk istri dan putrinya. Bahkan beliau hanya mengeluh dan bersujud hanya kepada Allah. Ya Allah, sampai dengan hari ini pun keringatku, lelahku takkan pernah aku perlihatkan terhadap putri kesayanganku. Tapi keringat dan lelahku hanya akan aku pertanggungjawabkan terhadapmu ya Rob, karena hamba adalah pemimpin dalam keluarga. Hebatnya seorang ayah anakku. Untuk itu Ananda boleh ngomong sama papi. Barangkali ada ungkapan rasa cinta untuk seorang putri tercinta terhadap seorang papi anakku. Abi, selama 28 tahun ya menafkahi aku. Sekarang nanti akan ada yang menafkahi aku juga, insya Allah. Minta maaf kalau selama ini banyak salah
kalinya jadi orang tua, segimana aku pertama kalinya jadi anak. Makasih semua doanya. Aku yakin walaupun Abi nggak sering ngomong, tapi pasti capek banget ngurus aku, ngurus mama juga. Abi harus sehat terus ya. Amin. Abi nanti tinggalnya berdua sama mama. Kalau mama marah-marah nggak ada yang nenangin Abi. Iya, buat izin nikah sama Lutfi. Sebagaimana Abi sayang sama aku, sayang juga ke Lutfi. Apapun yang dilakukan pasti yang terbaik, dan pasti terus doain Abi sama Mami sehat-sehat, dan walaupun pun jauh tolong. Amin ya Allah. Pi, yang terakhir doa dari Tetempu, mudah-mudahan laki-laki pilihan Tetempu, laki-laki yang hebat, imam yang baik buat Tetempu, dan yang terpasti bahagia dan hebatnya laki-laki yang akan jadi pilihan dan imam untuk Tetempu, seperti laki-laki seorang ayahnya. Ya teteh ya. Yuk, kita boleh rengkuh di pangkuan seorang. Dirasa kaki ini yang pernah melangkah pagi pulang malam, kaki ini juga mungkin pernah meninggalkan istri dan putrinya untuk mencari nafkah yang halal thayyibah untuk menjaga, mendidik dan menyekolahkan putrinya. Selanjutnya silakan Anda juga mencucinya. Selanjutnya silakan turunkan kaki papi. Teteh juga boleh bersujud di kaki seorang papi sebagai penghormatan terhadap seorang ayah anakku. Silakan Pi, berikan doa yang terbaik untuk putrinya, untuk kebahagiaannya. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabbana, jadikan papiku sebagai imam dan kesatria. Papinya juga silakan deketin dua-duanya. Mangga silakan dielus, diusap sama mami sama papi. Mangga bral gelis, bral anaking jimat awaki, bral geramiang gerak tandang makalangan, gerak rambah sagara kahuripan rumah tanggi. Mugia hidup tina mujud kabacaan kali kawaluyaan. Doa papi, doa mama keur hidup. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum bi khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kakek boleh berangkat sini anakku. Siapa ini? Ini yang paling sibuk. Ini nenek. Yuk, boleh di bawah anakku. Jangan dulu tapi lihat dulu wajahnya. Neng, gelis. Satu hal yang mesti Adinda ingat.
Ini mah di mana-mana jalmi anu katempuhan salamina saumur hirup katempuhan kukanyaah gubrak ngagaduhan murang kali ya ahna taplok kabudak tapi nalika murang kali ngagaduhan putri jantan injuk kanya ahna gubrak jeung taplok ka injuk can aya geulis aya nini anu pernah nyentak injukna bahkan can pernah aya seorang nini anu pernah molototan injuna saking kunaon saking kunyaha inung jeung bapak sok aya jentakna ngadidi ka budakna tapi nini moal aya neng geulis mangga sok geura rengkung geura gabruk nenek anakku sok geura suhunkeun doa restuna sami doa anak seorang nenek doa anu mustajab pikeun putri-putrina pikeun putu-putuna bageun tang gabrukeun nenek ku hidup geulis mangga sok gabruk nenek alhamdulillah salajengna aya nenek hiji deui geulis sami nenek ti mama nenek ti papi ge sami nyaahna seorang nenek jalmi anu nyaahna teu aya wates wakana ka hidup geulis maka ka nenek salajengna nenek hiji deui sami alhamdulillah rabbil alamin iya Teteh Putri sekarang kalau buahnya maka Masya Allah luar biasa terus kesini anak sini anak kan ya sepupu Masya Allah saking cintanya bukan takut kehilangan tapi merasa bangga dan boleh peluk saudaranya anakku ya Api mama putri kita sudah memperlihatkan taktiknya hormatnya terhadap kedua orang tuanya mumpung masih ada Pi ini jimat kita kami ini jimat kita ya kita juga melaksanakan satu syukur nanti kita doa juga terhadap orang tua kita ya Bi monggo silakan ini bibinya bestinya juga ini juga yang tadi beritakan sibuk banget ada yang lain lagi saudaranya sudah ya aku bangga iya Teteh Putri sini ya sini anakku di sini Teteh Putri sini sini anakku ya tangannya di sini terus tangannya di sini anakku lihat orang-orang cantik-cantik ini tapi hatinya pink seperti Aki Aki juga sama walaupun Aki laki-laki tapi hati dengan tidak mengurangi rasa hormat dari Teteh Putri
Sim Guring sambung lisan atas nama Teteh Putri, atas nama Api dan juga Mamah Saibul Hajat. Teteh Putri yang paling utama sejak ngahaturkeun hatur nuhun ka Mamah sadayana anu patos ngucurkeun doa sareng ngucurkeun doa anu mustajab Al-Qur'anul Karim kanggo mantena ngajembarkeun rezeki, ngajembarkeun niat sareng rojana anjeunna insyaallah dina dinten mingon mantena sejak ngalarung ngarambah sagara kahuripan. Upami teh mah dietang tina kautamian Teteh Putri moal tiasa ngawales kasayan-kasayan Mama, mung anjeunna mung tiasa munajat ka Gusti hayang ngadoakeun Mama kahiji ngautamikeun ngahatur nuhunkeun tina naon rupihal Mama tos kersa ngadoakeun Teteh Putri. Anu kadua kasayan Mama Teteh Putri mau hanya munajat, ya Allah pasikeun kebagjaan kasayan oge abdi teu tiasa ngawales kasayan-kasayan Mamah sadayana mung Teteh Putri anu tiasa ngadoa mudah-mudahan Allah anu sejak ngawales kasayan-kasayan Mamah kumang rupi-rupi kasayan nu berlipat ganda. Salangkungna Teteh Putri sejak nyukeun si hapunten bilih salami anjeunna urip di alam dunia katatangi kawargi-wargi nu aya di lingkungan di dieu bilih Teteh Putri ngalangkung bilih hilang teu salim pajarkeun angku sombongnya teu irangan kata rasa hormat hunkeun digalih mana dibersihkeun dina hilap sareng dosana nyamanya. Anu kali utami ngalarung kana undak acara salajengna sim kuring sambung lisan atas sami Api oge Mama Saibul Hajat ngahatur nuhunkeun kanggo kasayan-kasayan Mamah sadayana. Ngalarung kana undak acara salajengna sumangga urang kawitan wae dina gelaran prosesi ngebakan atau nabi siraman Mamah bade ngiring ibah mangga nyanak emer sareng gayung masing-masing. Mohon mangga Teteh boleh Mama Api juga boleh di sebelah sini tuh. Iya, Api sama Mama di sebelah sini. Mohon. Ya Boleh dibawa. Tapi sebelah sini. Boleh dikasih karomi. Teteh Putri boleh belajar. Boleh peluk Mami, peluk mamanya. Sekarang Api. Satrasna, saya beri nakir nenek dua anak mangga. Nenek paling dia, ayo mangga paling dia. Ya, peluk papinya nak. Sallallahu ala Muhammad. Nenek sallallahu alaihi wasallam. Salah dengetin nek
ayah Bu Haji ayah ya. Mangga Bu Haji ayah, mangga di paling mangga apa itu? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mangga Bu Haji mangga. Iya, Mas Taka pundak kiri pundak kanan mangga. Selanjutnya saya mengundang dengan segala kehormatan Mbak Eni ada, Mbak Eni, Mbak Yu, ini Wong Jowo toh, Wong Jowo, foto, aku Wong Jowo, Jowo Borok tuh, Pemalang toh, Mbak Yu, Neng Puri ya Mbak Yu, Wong Pemalang. Monggo, monggo Mbak Yu. Ibu Tintin ayah. Mana Ibu Tintin? Mana? Astagfirullah. Wes, matur suwun sangat. Orang salim, peluk. Nah, sing atis. Matur suwun sangat. Ibu Ella, Ibu Inai, Ibu Nani, Teteh Siska, ayah, Teteh Sinta, ayah, Teteh Santi, ayah, Ibu Yaya, ayah, iya Ibu Yaya, kesana Ibu Yaya. Masya Allah luar biasa. Bunda atur terawih salam patus kali karawat kesengaget. Masya Allah. Nuhun tos ngiringan ngarojong kenal maksud acara. Rasulillah. Salatullah salam. Teteh Tirta ayah. Teteh Tirta ayah. Habibillah. Ya Allah, Putri, lindungi Putri, amin. Ya Allah, sehatkan Putri, amin. Ya Allah, jaga Putri, amin. Ya Allah, sehatkan Putri. Ayeuna api. Ya Allah, sehatkan api. Ya Allah, sayangi api. Amin. Ya Allah, jaga api. Amin. Ya Allah, sehatkan api. Ya Allah, lindungi Bapak Sambas. Ya Allah, sehatkan Bapak Sambas. Ya Siap. Alipa sama Rindu boleh maju ke depan. Teteh Putri, sini anak. Bundanya mana? Sini. Siapa ini? Lindungi kami. Bukan mertua. Bahwa hamba Allah ini adalah manusia syabiqah, sama, yang sayangnya, cintanya seperti mama kita nanti. Ya, Mami, makasih banyak. Dan saya berharap inilah sosok yang akan menjadi dan menemani putra Mami. Ya. Saya mohon juga sama
cintanya seperti sama AA dan juga putrinya. Ini adalah yang akan mendampinginya. Dan Teteh Putri, saya nitip orang Sabikoh ini. Saya beliau seperti mama dan juga papa ya. Mami, boleh minta peluk duluan aku? Minta doa dan restunya. Insya Allah luar biasa. Baik. Ada cindera mata dari dari Bunda. Buat Teteh Putri boleh silakan duduk kembali. Bunda masih ingat mandiin. Bismillah. Tadi siapa yang akan ikut mandiin lagi? Dua lagi katanya. Rindu, sama Aki juga rindu. Oh rindu, Teteh Rindu boleh sini anakku. Alipa juga sini, dua-duanya sini. Ini ponakan tadi ya, sepupu ya. Boleh yuk sini. Rindu sama Alipa sini. Sini anakku. Iya, hai. Iya, Bunda terima kasih banyak hatur nuhun jazakallah hasan aja ya atas hadir. Masya Allah doa yang terbaik buat pelaksanaan hari Ahad nanti, mudah-mudahan lancar ya Bunda. Mangga silakan. Baik untuk yang kedua ini, mangga silakan. Mana Rindu? Bismillah dulu. Tahan dulu. Kirain mau digetokin kayaknya. Jangan digetokin. Dipegang. Nah, gitu. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Teteh Putri boleh berdiri anakku. Dan Rindu boleh ambil satu gayung yang banyak. Yuk, Alifah sini. Depan sini. Yuk, ambil ke Aki aja. Ke Aki sini. Terus Alifah sebelah sana. Menghadap Teteh Putri. Terus juga Alifah juga menghadap Teteh Putri juga. Rindu juga menghadap. Yuk, peluk di samping ke sana. Peluknya ke sana. Peluk putrinya, nah gitu, yuk semuanya, yuk. Enggak, emang seperti itu, yuk. Emang begitu, yuk semuanya. Tapi rapat, kesana lihatnya, kesana. Semua. Bagaimana caranya Teteh Putri bisa membasahi kedua sahabat ini? Yuk. Satu kali lagi, ya ambil satu kali lagi. Belum ada bunganya. Yuk peluk lebih rapat lagi. Ya. Satu kali lagi belum. Yuk. Belum. Baru dua. 1, 2 dan 3. Satu kali lagi yang terakhir. Ya. Yang terakhir. Ya, 1, 2 dan 3. Padahal itu namanya teu aya eta. Iya, teu aya emang lagi teu aya. Kan supaya barasa beuti lu nanya. Boleh peluk yang erat ya sahabatnya. Masya Allah. Ada tugas yang terakhir, namun sebelumnya, ya terima kasih untuk terima kasih Rindu dan juga Bella, terima kasih. Teteh boleh duduk kembali. Yang terakhir, caranya il dan juga cantiknya tidak akan hilang, tapi mengurangi cucut hungkul. Sekarang bismillah bercermin sambil menyisir. Yuk, sambil menyisir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah mempercantik diri seorang Teteh Lianda Putri, maka cantikkan pula hati dan juga jiwanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Cukup. Dan tugas yang terakhir dari seorang ayah yaitu mewudukan Teteh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma arrihni raihatal zannata wa anta aniratin. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghar bi fadlillahi ta'ala. Allahumma bayyid wajhi yawma tashwadu wa tashwadu wujuh. Allahumma atini kita biyamini wa hasibni hisaban yazira. Allahumma la tutini kita bisimali aw min wara'i dhahri. Allahumma harim sari wa bashari alan nar. Allahumma z'ani min al-udnani yastami'u pada qawlan nahsyana. Allahumma sabbit qadamina ya mutasabit ya mudah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma z'alni minat tawabina wa z'alni minal mutattakhirin waz'alni min ibadika salihin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rahman ya Rahim. Pastikan kebahagiaan dunia arwah akhirat kang Teteh Lianda alias Kak Putri bin Bapak Nandang. Ya Allah ya Rabb, pastikan kebahagiaan dunia arwah akhirat. Lobsur langsar acara, pastikan kebahagiaan malam dengan bismillah, binillah, biamalillah, bibarakatillah, birizkillah. Ya Allah ya Rabb, dinawan kitinten mingon Bapak Nandang, niwa Ibu Lia Sarimbit Sakula Wargi,
Sejak puji syukur ke Allah Rabbul Ghafur ngalangkungan tasyakur binikmah ngalangkungan prosesi abdul nikah putri kakasih teteh putri oge resepsi pernikahan ya Allah pasikeun kelancaran pasikeun kebahagiaan tungsur langsungkeun acara ti awit dugi kalakasan pirizkilah anu kali utami oge doa anu kali utami kang teteh putri barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair walhamdulillahirabbil alamin bil barakah umul Quran al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin. Satajan ngalarung kana prosesi undak acara nu terakhirnya anu bade diaurkeun dina wangkit ieu. Muk sangresan mah sangresna mah teteh juru kawi sinyang teh aya 4 kodi. Wow, mohon muka kantun di pasar baru sekali. Kilo opat ini 88 ujalmi. Insya Allah ieu sinyang bakal kabagian sadaya mama-mama. Insya Allah kabagian. Kaleresan sim kuring nyenak gunting. Iya, urang sik-sik heula. Untuk sinyang sekarang untuk air dulu boleh uang dulu boleh. Mama morokna bercalik wae. Mohon alhamdulillah pami kitu. Soalna kabar ieu pas sawer siram mah mohon mama ngaradeg sadayana MC makalaya ibu-ibu tok abungna. Maka abdi bercari aman heula. Abdi ka panggung ka. Mohon mangga. Siap pokokna mah. Mohon. Bismillah niat untuk bersedekah. 1, 2 dan 3. Aya keneh mangga. Mohon. Ayeuna sinyang. Mohon. Ayeuna sinyang mangga canak mami. Nah, mama punten sinyang hiji-hijinya. Mohon sinyang hiji-hiji. Mohon dibeungkeut heula. Mohon. Mama Api teteh putri boleh maju satu ke depan? Boleh. Dan sekarang kita berbalik sebelah sini. Yuk berbalik. Nah, Abi boleh berbalik. Untuk lempar sinjang yakni harus dengan lillah. Terus bagi yang mau morok sinjang punten anu parawan upami teh manu kengeng ya mohon. Terus mohon khusus teras mama punten anu kengeng sinyang teu kengeng paboro-boro upami teh mah penyotos hiji nu nyepeng berarti eta anu kengeng da karena upami teh mah panginten paboro-boro mungkin simkuring nyagikeun gunting mah urang bagi 2 mohon arah adil siap simkuring geus saur teh bela make up eta kitu siap. Yang pertama lemparan pertama dari teteh putri teteh bismillah 1, 2 dan 2 baru 2 3 cekap ya mohon alhamdulillah. Ayeuna api hiji 2 3 iya hatur nuhun mangga awas kahanap mohon atos kengeng iya ayeuna mangga api canak deui mohon iya teteh juga siap iya 1, 2 dan siap. Yang pertama mama dulu mama 1, 2, 3 mama deui hiji 2 3 ayeuna api hiji 2 3 yang terakhir lemparan dari teteh putri hiji 2 3 yang terakhir di teteh putri sini anakku. Teteh putri yang satu tidak dilempar. Ada simbolis dari teteh putri untuk orang yang terkasih siapa kira-kira di antara orang-orang mau ke siapa? Kalau ke nenek mesti ada 2. Berarti oh nenek 1 sudah dapat. Oke, nenek punten kade kapayun. Oke, tapi teteh putri aja yang boleh turun. Ya, teteh putri boleh turun. Sinjang. Iya. Mangga simbol boleh berikan ke nenek, boleh peluk neneknya. Masya Allah luar biasa. Baik, cekap. Mangga kantun ayeuna mah door press. Mangga. Door press atau siap?
Mangga doorpress mah ku teteh ku bibi tadinya. Mangga pangetan mohon bibi doorpress mangga atau sayogi bibi. Iya. Boleh silakan. Langsung peratos kalaksanakan kalancaran daya halangan harungan. Kukituna simkuring atas nami keluarga besar TSMR 57 dekorasi wedding organizer di bawah naungan manajemen tentunya ada Bella Professional Makeup Wedding Organizer disarankan Declare video shooting dan juga fotografi dan juga Berkah Dua Putra Channel yang tentunya mengiringi di tatanan prosesi dan juga terima kasih untuk kru dari Lingkung Seni Raka Production dan juga terima kasih untuk SMR Audio Sound System. Simkuring anu mancen hapunten kasut bilih dina rengkak paribola bahasa anu kirang beunang tenggirangan kana rasa hormat. Sakitu kami hatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Mau dipandu langsung sama Suasana lebih baik bagus masya Allah. acara Bibi, daun ikut di atas Bibi. presnya sahabat ya. Bibi ikut di atas. Oh rahasia ya mate, mau dibuka gitu. Oh jadi sahabat ya. Oh. Tapi kalau hadiahnya mah nggak dibuka teh. Mau dibuka dibuka sekarang kan. Buka. Buka. Presnya sahabat ya. Nah ini sahabat ya. Nah pembukaan dompres nomor 3 sahabat ya. Alhamdulillah. Nomor 43. Kira-kira dapat apa sahabat ya? Wah ini mah langsung paket ini mah. Bungkusnya langsung paket ini mah sahabat ya. Langsung paket ini mah sahabat ya. Dan presnya kayak wah minyak. Bungkusnya paket, isinya minyak tapi alhamdulillah ya. Buat masak di rumah sih ibunya. Nomor 23. Semuanya. Tot.
salah sahabat ya. Salah ngasih. Dia 6 sama 9 sama soalnya kalau dibalik-balik. Masih banyak. Nomor 44. Nomor 4. Hitung. 1, 2, 3. Sudah. Pada hiji down price-nya ya. Nyampe kan nomor 15 nomor gitu ya, Masya Allah. Banyak deh ya. Ada 15 down price sahabat ya di acara ngaras siraman pengantin Sunda di Sayati Kota Bandung sahabat ya. Nomor 28. Iya, siap.